Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi pendengar ieu channel anu ku sim kuring dipihormat. Sim kuring bade neraskeun diajar maca kitab hadis arba'in, neraskeun ti halaman 5. Mudah-mudahan seueur manfaatna kasadayana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul awwalu, ari ieu hadis anu kahiji. An Amirul Mukminin, katampi ti Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Al-Khattabi radhiya mugia ngaridhoan saha Allahu Gusti Allah anhu ka Amirul Mukminin qala parantos ngadawuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu parantos nguping kaula Rasulullahi ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mangkat teras nyarios Kangjeng Nabi, innamal a'malu saestuna sakur-sakur amal atau padamelan bin niyati eta kedah nganggo niat, wa innama sareng saestuna sakur-sakur perkara likulli mriin tina sagala urusan manawa perkara nawa kedah nganggo niat. Faman mangka sing sajalma kanat anu aya itu jalma naon hijratuhu niatna hijrahna itu jalmi ilallahi ka Gusti Allah wa rasulihi sareng ka rasulna Allah, pahijratuhu mangka pindah itu jalmi ilallahi kalawan kenging ridho Allah, wa rasulihi sareng kenging kakasih Rasul Allah. Waman sareng saha jalmi kanat anu aya naon hijratuhu pindahna atau niatna itu jalmi lidunya karena hayang menang dunya, yusibuha maka bakal menang itu jalmi kana dunya wungkul, awi mroatin atawa nganiatan hayang menang awewe, yan kehuha maka bakal menang itu jalmi nikah sareng awewe. Pahijratuhu mangka pindah atau niatna itu jalmi ilama kana sakana perkara hajaro anu diniatan ilaihi ka itu jalmi. Rawahu parantos ngariwayatkeun kana itu hadis saha imamal muhaddisina, imam ahli hadis Abu Abdillah nyaeta Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abul Husain sareng Abu Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Qusairi urang Qusairi An-Naisaburiyu bangsa Nasaburiyu fi sahihaihima dina dua kitab sahih Bukhari Muslim
alladzaini huma di antara dua kitab Bukhari Muslim as-sahul kutubi eta pangsohe-sohena pirang-pirang kitab al-musannafati tina pirang-pirang anu parantos disusun. Palawargi maksadna hadis anu neme nyaeta niat. Ari niat teh diucapkeunana dina kareteg hate, hukumna wajib. Saupami diucapkeun dina bibir wungkul, hukumna sunat. Jadi pami ngalapadkeun niat dina bibir jeung dina hate eta kenging dua ganjaran, pasunatan sareng kawajiban. Fungsina niat palawargi kanggo ngabedakeun naha ibadah atanapi henteuna. Contoh jalmi sare diniatan karena ibadah, kenging ganjaran ibadah sare kenging. Tapi lamun jalmi sare henteu diniatan karena ibadah, maka kenging sare wungkul, ganjaran mah henteu kenging. Tah eta fungsina niat kanggo ngabedakeun ibadah jeung henteuna, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairul mahdoh. Saur Kangjeng Nabi dina hadis nembe, sing sajalma anu niatna karetegna dina hatena sejang ngarepkeun ridho Allah sareng contoh-contoh Rasul, maka anjeunna bakal hasil karidhoan Allah sareng contoh-contoh Rasul anu parantos dicontohkeun. Nyaeta dua hasil, dunya sareng akhirat. Tapi lamun sing sajalmi midamel hiji perkara diniatan karena hayang menang dunya, maka dunya wungkul anu beunang. Atanapi hayang menang awewe, maka nu beunang teh awewe wungkul. Akhirat mah nol. Kumaha kahartos. Jadi urang dina sakur-sakur perkara kedah sing sae niat supados kenging nilai dunya sareng akhirat. Sakitu dina hadis kahiji. Teraskeun dina hadis kadua. Al hadisus sani ari hadis anu kadua. An Umar katapi ti Umar rodia mugia ngaridoan saallahu Allah anhu ka itu Umar aidon deui. Qala parantos ngadawuh Umar bainama antara kami nahnu julusun eta nuju ngariung inda Rasulillahi sarta Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam data yaumin dina hiji dinten itolaa bijil atau keluar alaina kana riungan kami saha rajulun hiji lalaki syadidu bayadi anu kacida bodas naon atsiabi pakeanana syadidu sawadi sya'ari tur kacida hideungna rambutna la yuro teu aya anu terangeun alaihi ka itu jalmi naon azarus sapari asal atau tapakna perjalanan wala ya'rifuhu sareng henteu nyaho ka itu jalmi minna kami ahadun salah sahiji hatta jalasa saingga calik itu jalmi ilan nabiyyi sagigireun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pas nadaru mangka naikkeun itu jalmi rukbataihi kana dua turna itu jalmi ila rukbataihi kana dua turna anu sanesna wa wadoa sareng teras nyimpen itu jalmi kapaihi kana dua dampal panangana
ala fakhidaihi luhureun dua pingpingna itu jalmi. Waqala sareng nyarios itu jalmi anu baju bodas, ya Muhammad, hei Muhammad, akhbirni wartoskeun ku anjeun ka kami anil islami tina agama Islam. Faqala mangka ngandawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al islamu ari ngaran Islam antashhada eta yen nyaksikeun atau nekadkeun anjeun an kana sanyanyana tingkah hate ucap jeung kalakuan la ilaha eta teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan kalawan anu sabenerna illallahu angin Gusti Allah anu nyarira wa anna Muhammadan sareng saestuna Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah. Watu kima sareng kaduana kudu ngadegkeun anjeun as-sholata kana salat, watu tia sareng katiluna kudu ngadatangkeun anjeun az-zakata kana zakat, watasuma sareng kaopat kudu puasa anjeun Ramadana dina bulan Ramadan, watahujja sareng kudu ibadah haji anjeun al baita ka baitullah inistato'a lamun mampu anjeun ilaihi ka baitullah sabilan di perjalananana. Qala mangka ngawaler itu jalmi anu nganggo acuk bodas, sodak tak bener anjeun. Paajibna mangka kaget kami, saur Umar, lahu ka itu jalmi yas'aluhu anjeunna anu nanya wa yusaddiquhu sareng anjeunna anu ngabenerkeun kana jawaban Kangjeng Nabi. Qala mangka nyarios deui itu jalmi nu nganggo acuk bodas, fa akhbirni mangka wartoskeun ku anjeun ka kami anil imani tina iman. Qala ngadawuh Kangjeng Rasul antu mina hiji yen kudu ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi sareng kadua kudu ngimankeun anjeun ka para malaikatna Allah wa kutubihi sareng katiluna kudu ngimankeun anjeun kana kitab-kitabna Allah wa rusulihi sareng kaopatna kudu ngimankeun anjeun kana pirang-pirang utusan Allah wal yaumil akhiri sareng kalima kudu ngimankeun anjeun kana poe akhir watu mina jeung kudu ngimankeun anjeun ka genepna bil qadari kana pamasti khairihi saena itu pamasti wa syarrihi sareng awona itu pamasti. Qala mangka ngawaler itu jalmi nu nganggo acuk bodas, sodak tak bener anjeun. Qala mangka teras nyarios deui itu nu jalmi nu nganggo acuk bodas, fa akhbirni mangka bejakeun ku anjeun ka kami anil ihsani tina ihsan. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi anta buda kana yen ibadah anjeun Allah ka Gusti Allah ka annaka kaya-kaya anjeun tarahu ningal anjeun ka Gusti Allah. Fa ilam takun maka lamun teu mampu anjeun tarahu ninggal Gusti Allah, fa innahu mangka saestuna anjeun yaroka ditinggal ku Gusti Allah. Qala mangka ngawaler itu jalmi nu nganggo acuk bodas, fa akhbirni mangka bener. Qala mangka ngadawuh itu nu nganggo acuk bodas, fa akhbirni mangka wartoskeun ku anjeun ka kami anisaati tina kiamah. Qala ngadawuh Kangjeng Rasul mal mas'ulu teu aya pertarosan anhu dina masalah kiamah bi a'lama kana anu langkung uninga minasaili tinimang anu narosna. Qala ngadawuh itu jalmi nu nganggo acuk bodas, fa akhbirni mangka wartoskeun ku anjeun ka kami an amaratiha tina pirang-pirang cirina kiamah.
Qala ngadauh Kangjeng Nabi, antalidal amatu hiji yen ngalahirkeun awewe amat robbataha ka dununganana itu awewe amat, wa antaro sareng kaduana yen ninggal anjeun alhufatal urota ka jalmi anu mararat tur ditatara ranjang, al alata anu kukuriringan ria asyai dina sabudeureun anjeun. Nyaeta tukang ngangon domba anu lila-lila yatatawaluna beunghar teras fil bunyani mangka ngadegkeun bangunan-bangunan. Itu jalmi anu tukang ngangon domba. Sumantolako mangka teras ngaleos itu jalmi nu nganggo acuk bodas palabistu malian mangka bengong kuring. Summakola mangka ngawaler Kangjeng Nabi, ya Umar, hei Umar, atadri nyaho anjeun man saha jalmi asailu nu naros nembe. Qultu ngadawuh Umar, Allahu ari Gusti Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah a'lamu eta anu langkung uninga. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi, fa innahu mangka saestuna anu naros nembe teh Jibrilu eta malaikat Jibril atakum datang ka aranjeun kabeh yu'allimukum buat ngawurukan aranjeun kabeh dinakum dina agama aranjeun kabeh. Rawahu parantos ngariwayatkeun kana itu hadis saha Muslimun Imam Muslim. Maksudna palawargi dina hadis anu nembe nyaeta Kangjeng Nabi nuju ngariung Umar dina hiji tempat kadongkapan jalmi anu nganggo acuk bodas. Ternyata anu nganggo acuk bodas teh malaikat Jibril ngawurukan hiji tentang Islam, 2 tentang iman, 3 tentang ihsan, 4 tentang kiamat. Tapi Kangjeng Nabi ngawaler masalah kiamat abi teu tiasa ngawaler iraha waktosna. Bahkan anu naros oge henteu apaleun iraha kiamat waktosna. Atuh nu naros teh kalimana ciri-ciri kiamat nya Kangjeng Nabi ngawaler. Ciri-ciri kiamat teh hiji, awewe amat ngalahirkeun dununganana. Maksudna kolot jadi pembantu, anak jadi bos. Loba zaman kiware kolot jadi pembantu, anak jadi juragan. Eta ciri kiamat. Kadua, ciri kiamat teh nyata jalmi anu ruang reuwing bahkan dibubuligir bajuna lila-lila berusaha sehingga beunghar. Geus beunghar ngawangun bangunan anu sakitu luhurna megahna. Maksudna nyaeta dina zaman kiwari loba jalmi anu toh pati jiwa raga
nanonkeun nyawana ngabelaan sagala rupa ngorbankeun sagala rupa demi kemewahan. Tapi dina kemewahan eta bukan untuk akhirat, hanya untuk kehidupan dunia saja. Rumah pamewah-mewah, masjid pa alus-alus, gaya pa hade-hade, dina waktu sholat mah kosong. Dina waktu zakat mah hese. Dina waktu sodakoh mah hese. Tah eta dina zaman kiwari. Padahal loba jelema anu laloba duit. Padahal loba jelema anu harta kekayaana melimpah. Tapi di keur ka akhirat mah hararese. Tah eta teh disebutna ciri kiamah anu tos nyata dina zaman ayeuna menurut hadis kadua. Sakitu ti sim kuring. Sanes waktos diteraskeun, mudah-mudahan seueur manfaatna. Hapunten sagala kakiranganana oge panglereskeun saupami aya lepatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.